Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah ta'lim kitab Iqadul Himam anu kinormatan sadaya puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat sinarang salam mugi kahatur kawuh ka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargina ugi ka para sahabatna katut ka sakur-sakur jalmi anu turut tumut ka mantena. Mugi-mugi urang sadayana kalebetkeun jalmi anu saroleh sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'rifatu wa syukru ni'matil iman wal jahlu bihadza ghaflatun an ni'matil iman tujibul uqubatah. Saur Syekh Abdul Abbas nguningakeun waleran ayu syai'in kunna nasna oge ala ayyi syai'in na'ul bi ayyi syai'in kunna natma'innu wa narju. Eta teh mangrupakeun bentuk syukur kana kanikmatan iman. Dak kumargi sadayana eta teh waleranana dumasar kana tipis atanapi kandelna iman jalmi. Ayu syai'in kunna nasna' naon tah perkara anu bade dipidamel ku urang sadayana. Upami misalkeunana imana teh ipis maka kada dibibita heula gitu kan. Tina hoyong midamel hiji perkara teh kedah we dibibita. Aya pariposna kendala saalit teu kebak gitu tah. Janten tina nalika ibadah eta teh obor barang bang. Rame gebiar di awal tapi ngabeyet di pengker. Tapi tina nalika imana eta teh kandel maka bakal awet midamel naon wae gen gitu kan. Ibadah teh ngeureuy we bari jeung istiqomah di pidamelna. Da kumargi anjeunna eta teh uninga padamalan ieu di pidamel teh da kusabab diparentah ku Allah Subhanahu wa taala. Sanes kumargi aya ambisi pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ayyi syai'in na'ul. Oge tina nalika berkeluh kesah dak kumargi perjalanan hirup mah pinuh kalayan lika-liku. Anjeunna teu kedah ka kiwa ka kenca ka kiri, teu kedah ka katuhu ka kanan, teu kedah ka mana-mana hoyong curhat teh pariposna, hoyong berkeluh kesah istilahna. Dak kumargi anjeunna teh uninga bari jeung yakin namanahna berkeluh kesah sinareng bermohon eta teh ka Allah Subhanahu wa taala. Oge wa bi ayyi syai'in kunna natma'innu wa narju. Nu diharepkeun nu dipikah hayang sinareng nu matak janten anteng teh naon? Terang walaranana nyaeta nancepkeun la ilaha illallah sinareng istighfar. La ilaha illallah eta matak ngajantenkeun antengna hate. Istighfar eta teh mangrupakeun rojaiyah urang sadayana. Harapan urang sadayana Allah ngahampura sanes kanten dosa perdosaan urang sadayana. Janten uningakeun terang kana walaranna tilu pitakon eta teh mangrupakeun syukru nikmatil iman. Bentuk syukur kana kanikmatan iman. Sedengkeun teu uninga kana tilu pertarosan eta. Teu uninga kana walaran tilu pertarosan eta teh mangrupakeun ghafla nikmatil iman. Bentuk kelalaian tina kanikmatan iman. Tujibul uqubah anu mana kumargi lalai eta teh ngajantenkeun anjeunna pantes tina nalika nampi hukuman ti Allah Subhanahu wa taala. Oge tina panungtunganna disebutkeun wad'aul imani annu an kasbi ma'qul. Pengakuan atanapi anjeunna eta teh nyebatkeun wad'aul imani ari ngangkenna iman an-nawan kasbi ma'qul. Iman eta teh mangrupakeun upaya anu bisa diusahakeun misalkeunana atanapi kamampuan kumargi
ku kakuatan atanapi upaya. Eta teh mangrupakeun bentuk kufur nikmatna iman deh. Kunaon bet iman anjeun eta teh kuat ya teh kumargi abi teh belajar gitu kan. Jadi tetiasa disebutkan gitu. Kuatna iman eta teh mangrupakeun anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Janten iman eta heula, iman eta teh anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Iman heula. Saparantosna iman kumaha jalmi karsa ibadah. Berarti kumaha anu diupayakeun nyaeta ibadah, sedangkan iman eta teh mangrupakeun anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi upami ayeuna teh kunaon bet anjeun teh iman, ieu da usaha abdi gitu tah. Tina nalika nyabatkeun sapertos kitu, maka eta kalebetkeunana kufur nikmatna iman. Kumaha kitu teh teu kenging gitu kan saur musannif wa akhafu ala man tawahama dzalika yusallabal iman. Mun ngangkena sapertos kitu yen iman nu aya di hatena teh mangrupakeun upaya sinareng usaha nyalira, maka dikhawatirkan jaga iman eta teh bakal dicabut deui ku Allah Subhanahu wa taala. Janten sapertos kieu anugerah nu panggedena pangageungna nyaeta iman. Diteundeun ku Allah di hate jalmi. Salajengna kumaha kalayan modal iman eta teh jalmi beramal gitu, beramal beribadah. Teras nambihan ilmu sareng sajabina. Janten hartosna teh kumaha? Amal sinareng ibadah mah mangrupakeun bentuk upaya anu tiasa ditingkatkeun, sedangkan iman eta teh anugerah mutlak ti Allah Subhanahu wa taala. Urang mah mung sakadar ngawadahan miara sinareng ngarawat kitu tah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saneskeun kalepatan nyuhun dihapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.